Halo, Halo, Nun. kumaha? Kumaha ispona ieu? Nelpon. Bikin telepon ngan tadi angkat. Ada pasti nagih eta mah. Kumaha terus itu kumaha? Kebae we tong angkat bae ke geus boga duit karep bayar, heuh. Heuh tuh. Kade mun panggil tong urang kudu kabur we. Mana teh di mana eta? Ieu mah ieu keur gogoleran nelpon. Heuh kade we ngobrol kadang. Nun. Keuing tadinya. Mah dia keur ngoprek motor. Aing cara rapi dah gua bener dah capek nih hidup dah bener hidup gua sendirian kayak begini nyapu sendiri apa sendiri gua suka sendiri gua pusing nggak kayak pengen duit orang-orang datang di sini semua dan sekarang mah cici acan goblok bentar baru dah kamar nanya iya budak Bonus 10 aja telepon. Kata Cici Acan. So main ah. Kok Mana wae sarua ka urang ka mana wae. Boga duit gitu. Boga meureun mah. Tahu duit di mana. Ini makin dabanya makin kabur. Ada sieun atuh kesurupan kumaha kesurupan sok. Nyekek jeung si nyekek. Wah, ngelawan atuh. Mah dia tuh. Ka mana deui duit? Urang mun nasi pona, kabur we tuh ka dipanggihan. Geus boga duit karep bayar lah. Hei, telepon tuh diangkat. Lupa deh. Orang harus ngapain nasi pona. Kalau mau itu kadang bisa aku ini. Mana ya? Itu karek dia ngesalah langit deh wae. Tangan gue yang gaguk lah. Halo. Ini kerja jalan, ini tonggo. Dengan si Gilang si Canu dia suka nanti panggil. Oh, oke. Kasih dia kadinya. barudak Asia kenal eta Aduh. Siapa kemarahan, hai? Iya mana rambut kenal sebenarnya tengah poe ereng-erengnya dulu lompatan sesumputan naonan. Tadi si utang urut taruhan. Tawanan sia taruhan mah kuari. Ayeuna asup ke jero heula sia, gandeng panas tuh ke jero. Ayo. Asup aing ngomong di jero, ulah di luar gawe sia. Sia sekali deh. Ari maneh sabeuna aya naon ieu tengah poe ereng-erengan udah budagah udah lompatan. Kieu sebenarnya banyak. Sebenarnya kieu. Aya hiji tempat, katanya aya hiji tempat. Baru udah kieu teh bebejana loba juri di tempat eta teh. Terus Loba juri. Cok cenah maneh wanita cenah di dinya cicing cenah sa 2 jam. Curang nya sok wani sa duitan bayaran taruhan cek urang teh kitu nya. lain gitu bohong. denge kedungaran taruhan eta judi. Teu meunang, maneh kikituan da taruhan. Amun taruhan nu ajak Moal dengikeun abi ngomongnya. Dengikeun abi ngomong kieu. Sok cenah sok mun eleh dibayar 50.000. Tah mun abi menang dibayar 50.000, tah mun abi eleh 25.000 bayarna abi mah. Kok bisa teu Oh, nya mah nya bohong nya tadi. Nya bohong nya tadi. Ari mana yang jadi naon? Nya salah maneh. Iya. Kajir kuku mah. Iya. Iya. Dengikeun kieu. Ayo wing ngepan sorangan mah wa. Bohong. Ieu mah duaan. Mun wing sorangan berarti bayar 50.000 ini. Ya cai deui. Ih, bener 2 lawan 1. Mah adil ya. Adil. Salah. Gitu cara nama. Ya. Jadi wing nu eleh tuh. Terus anu rek mayan mah ayeuna. Ya, kumaha nya diberenya. Tapi nginjem mah kudu pulangkeun deui. Lagi ka barudak nu elehna. So, tapi mah menang taruhan kamari. 50.000. Capek dah mau mah mere nginjem ka jelema da capek da teraya untung antara bungaan teh leuwihan 1 tahun 2 tahun 7 tahun 8 tahun cari neten wae. Kadang curhat. Iya, ada budak bilang taruhan ya. Duit kabeh geura
sementara kita randa ini di imah tengah sorangan. Dengekeun ayeuna kudu marere duit ka tiluan ti mana lobana ti mana liang aya dina buku. Monjong. Inya mana 50.000 ke ditagih ku barudak duaan. Bayarna barudak duaannya. Kayak urang cok eta ngakan dari tengli lah. tapi nginjem ya. Oke tagih. Mun bener rek taruhan ku barudak duit. Iya ge dengekeun. Datang deui tah. Iya ge ke ti jatah ti anak ti Tangerang padahal sabulannya dibere 500.000 sabulan. Ari hayangnya ho mah. Ya madan ini tak kudu dibayar ya. Bayar. Kudu dibayar kan bikin ku ti luar eta kan bayar. Henteu atuh make ku Ayo eleh saha nu sabenerna. Iya, lu eleh. Ayo. Mana Bising teh percaya. Tinggal di videona di YouTube-na Carpon carita ponok tingali episode nu kamari terakhir tingali saha nu meunang saha nu eleh tingali. Wah. Atuh cai minta cai. naon maneh? Geus menta duit, menta cai, menta naon deui marah maneh. Abi bawa minta deui. Menta melet. Ya mah deun mana? Melet. Ti kotok loba sok tepekeun ka awewe nu teu dua budang pada ku. Udah gamak itu mana? Atau pinjaman duitnya yang udah. Iya oke pan di udah gara-gara gue utang. Ya, Buka hutang mah jelema hararese abis bieur. Aing capek mana ieu mana yang ini. Neng, coba neng ieu cenah barudak ieu cai putih cai naon kali bawa suguhan ya. Ya. Usaha. Neng teh tadi hilap usaha, tapi usaha. Ih, nanti emas. Ih, masya Allah menigulis gitu. Anu terindah buat kamu. Iya, incuna si nenek iya. Ini lebarnya. Ngomong di mana? Di Tangerang. Asal mengingat. Ya kan ambil di Tangerang. Di Namanya saha? Indri. Biasa disebutna. Indri. Ya Indri apa ya? Mau dipanggil sayang biasa. Bisa. Berarti kene sekolah kene. Teu bisa main cinta-cintaan ke sekolah, teu bisa. Neng weh ka mana ke? Ka Tangerang, A. Yang biasa kuah tuh dijajabkeun. Kan naon aya, A? Tah aya cator. Sama Abi. Abi masuk Abi. Abinya? Oh, biasa bari dijemput da. Kusaha? Ku ka Bogor. Gajak lu pokoknya. Anak-anak sini enggak ada duitnya. Masuk kotak enggak ada duitnya. Nih. Menurut atuh dijemput iku cator. Hari gini cator. Aduh, Masya Allah. Enggak level. Ya, emang enak uing ketinggalina kumawa teu boga naon, ku batu ketinggalina teu boga naon. Tapi da ari jam masa depan mah pemojang jam kawin gitu boga dua modal bawa. Wing usaha keur maju ayeuna. Itu bidang naon maneh. Bawa. Usaha Iya. Aduh naon dari teh ya Allah. Usaha. Naon? Banyak bisnis. Lain. Bisnis dong. Bisikan si manisnya. Lain. Naon sia? Mane mah unggah poe kesehatan awewe bae. Lain. Ngamodus ka awewe bae. Eta bawa mesti eta, heeh. Ngamodus ka awewe bae. Ya, pokoknya mah mangi ka awewe. Pasti digoda. Bawa dia. Saha indungna ge digoda. Indungna digoda. Astagfirullahaladzim. Dengekeun heula. Cukup eta dua modal jeung di dunia jeung di akhirat. Naon eta modal teh? Coba sebutkeun. Boga iman jeung takwa. Oh. Geus aneh mereka di salat heula lieu. Ka mana, Su? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indrina aya? Aya. Ya kenapnya? Rek abi. Kak Indri. Tapi sok gede rasa. Sama lekeunnya. Kata saha we mah. Tadi tuh
naksir ka dia naksir tiba. Terang gila. Ada rencana tuh. Oh, ada arti kan. Ya kamu jadi aya naon teh? Aya naon teh? Bade ngajak kamu kemana? Tadi tuh ayo. Kan atuh dang nya. Nya sok. Mana bade keluar nya? Ya udah hati-hati jalan ya. Cepet pulang ya, cepet pulang. Bawa abignya. Iya, kumaha teh kumaha di kamar di kamar di kamar. Rusuh atunya langsung wae eta mah barudak dasar PMI sialah. Bener romantis, rokok minum makan gratis sayang nata. Gigi nama kita dulu lupa kan. Kau hanya kau beli juga. Ayang. Woi, buku pisan nah jangan karek panggil gua. Gua ngisar gua. Main kesulitan kan. Ya. Tinggal kena. Kantor mandi kurang buktikan. Patulah apa mali teh sah. Tadi baik kudu kurang buktikan jadi budak kita sayangna. Hayang ka budak buktikan ini arek. Hah? Bener? Mun geus bener eta berarti budak pokoknya baru daik. Ya.